cenah perhatian si mama ke bapak kan kopina Sep cik jang kasep bapak pengadamalkeun kopi hideung. Karena harore amat tuh pak. Ku bapak we atuh sakalem tenan abi hiji. Omat kopi hideung tong dikocek. Budak Bangkawarah sia cucu ngah kakolot teh dititah kalah malik nitah si laing wani kakolot nah. Har, ai bapak pan dimimiti gubrak ke alam dunya teh. Bapak no hayang boga budak, lain abdi no hayang boga kolot. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Gusti. Nah, buka budak teh meni kieu-kieu teuing kakolot teh Gusti. Aduh, punten Gusti.